hayang nampo monyet di kebun binatang mayat ayo. Mayarnya sabaraha duit mayar di kebun binatang kan supaya sakali asna ka taman wisata aya 25.000 nih ya. Lamun deuleu beungeun kiai bayar dah ya. Moal mana tah ya. Lamun dipikir ka di aya jelema anu diasupkeun kana neraka teh cenah hayam dikipli we cenah hayam bika pas hayam gitu ari awak jalma ari hate hayam sok kira sok aya jalma itu kita tak pikir wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Al-ayat maknana Allah wa rasul a'lamu bi haqiqati muradihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'atu jawahiru fi jismi bani adama yuziduha arba'atu asya'a. Al-hadisa maknana Allah wa rasul alamu bihaqiqati muradihi. Puji syukur disadakan kehadirat Allah, salawat salam ayat makrunan bitangdi wa tasir. Moga-moga dilimpahkan kajunjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kalawan kudrat iradat Allah dina wengi Jumat rutinan urang biasa kumpul ngariung deui. Moga-moga urang sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing dipanjangkeun yuswa ku Allah. Ngariungna ieu tempat moga-moga sing jadi wasilah sabab dihampura dosa urang ku Allah. Dosa urang dihampura ku Allah, dosa inung bapak urang sing dihampura ku Allah, dosa guru-guru urang moga-moga sing dihampura ku Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina wengi Jumat kedua Jumat halodo. Alhamdulillah, mudah-mudahan kurang berangkat di bumi lengkah-lengkah kurang dihitung ibadah Allah dijadi kifarat tina dosa. Amin.
kurang teraskan karena hancur surat At-Tin ayatnya ayat 8 hurufnya ayat 105 kalimat nama ayat 34. Jadi balikan dari surat At-Tin ayatnya sabaraha ayat 8 kalimatnya 34 hurufnya 105 huruf kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Watini demi buah tin, wazaituni jeung demi buah zaitun. Ari buah tin jeung buah zaitun nyaeta bubuahan anu bisa jadi sabab kekuatan lamun di daharna. Mentak tidak mal sumpah ku Allah. Jadi buah tin jeung buah zaitun lamun di dahar bisa jadi kekuatan. Jadi aya gunung anu eta gunung teh di nagara Syam. Jadi ka pepelakanana nyaeta buah tin jeung buah zaitun. Eta buah tin jeung buah zaitun tidak bersumpah ku Allah. Lain ku eta unggul nu tidak bersumpah ku Allah. Terus deui Allah sumpah waturi sinina jeung gunung Tursina. Gunung Tursina teh nyaeta gunung alladzi kalamallahu ta'ala alaihi Musa. Nabi Musa teh pernah ke gunung Tursina, nah gunung caturna kangjeng Nabi Musa sareng Allah. Nah di gunung Tursina eta gunung Tursina didamel ku Allah sumpah hiji buah tin kadua buah zaitun katilu gunung Tursina. Jadi gunung anu diberkahkeun ku Gusti Allah. Namun sababna di gunung Tursina loba tatangkalan nu eta tatangkalan kabeh alanus buahna tadi gunung Tursina dipake sumpah ku Gusti Allah. Wa hadzal baladil amin. Allah sumpah wa hadzal baladil amin. Sumpah demi negara Mekah. Al-Amin, negara Mekah teh anu aman. Negara Mekah aman ni amin nasbiha. Di negara Mekah di negara anu aman. Jalma anu cicing di negara Mekah diberi keamanan. Wallah. Diberi aman di Mekah. Disebut ke negara anu aman, sentosa amannya. Aman sentosa subur di negara Mekah. Di negara Mekah. Ya negara anu subur seperti negara Mekah. Didamel sumpah Allah Subhanahu wa taala. Disebut subur-suburna di negara Mekah. Di Mekah mah tukang jajalukna ge mobil nanti paling tadi gua. Eta teh bisa menta-mentana di Mekah. Hari urang mah nu isuk ini si isuk ngeluh nepi ka beurang ngelak nepi ka burit ngali mobil teh teu boga ban tanah.
Ini negara Mekah aman di dalam sumpah ku Allah. Terus ini dia seorang Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi yakti sallallahu ngajadikan kaulan aku al insana ka manusia fi ahsani taqwim dina alus aden pangadekna moal aya di makhluk anu pang alus-alusna saalusna jalma geus lamun aya ayeuna kucing pangkasepna geus akurkeun jeung jalma panggorengna damal mungkin disebutkan kasep kucing yang siapa mah mah mungkin ngano paling aneh zaman kiwadi jalma anu disebut ahsani taqwim kadang-kadang lamun dipikir ku urang ayeuna mah kadang-kadang mulia keneh satu bonget jeung tibatan geus dah kieu we lah contohnya ayeuna kurang lamun hayang nempo monyet di kebun binatang mayat aya mayarnya sabaraha duit mayar ke kebun binatang kan supaya sakali asna ka taman wisata aya nu 25.000 nih ya lamun deuleu beungeut kiai mayar teh aya mulia mana teh aya lamun dipikir ka dipikir-pikir mah geus tah hayang nempo meong ka kebun binatang reka mana euy piknik ka mana kebun binatang sabaraha duit teh mayar kanya 80.000 ditebak teu pirah hayang nempo gajah hayang nempo tulanai gajah ditempo 80.000 dibayar 50.000 dibayar ditebak hayang nempo naon ari eta heran lamun keur ngaji kitu nya lamun keur ngaji di papai kitu kan ya nempo beungeut kiai ya hayang nawe kitu mayar 50.000 ya bangun teh beak abel beak dikulilingan teh kopeak gitu-gitu teh 50.000 mimitin ujuru lewat kayak gitu api-api yang kadang-kadang mah anu kita teh nyari betul kadang-kadang mah nyebut betul kita betul euy gumpat padahal teu saduy laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sallallahu yakin kaula nyiptakeun manusia fi ahsani taqwim dina pang alus-alusna adet pangadetna eta jalan-jalan naon sababna Allah nyiptakeun manusia ahsani taqwim lantaran saur Kangjeng Rasul di jalma dititipan ku Allah aya 4 permata nu dibikeun ku Allah nu teu dibikeun ka makhluk saja bedana jalma jeung sato teh nya eta ari jalma dibere 4 mutiara ku Allah ari makhluk satana saja jadi barek Allah. Teu saja mah. Ari jalma dibere akal. Pikiran. Sato mah teu. Mentakan sat aya sato mah boga rasa sato ngan teu boga rasa sato. Ari jalma mah boga rasa, boga rasa. Bener teh? Lamun urang kawin cicing we jeung mitoha boga rasa urang. Boga pikir kieu anu dekan era, euy cicing we jeung mitoha. Sok anu kitu tara ngomong kitu. Dekan dipikir-pikir era ieu geus 9 tahun dek kawin, nan jeung mitoha we cicing. Tah jalma mah boga rasa, boga rasa. Tapi sato grasa sato mah. Lamun sato eta boga rasa mah biti pajakeun sato teu boga rasa calok yang tayeuna ngajrut domba gesok sing kayot tagel kamu teu ngajrut eta domba berarti eta domba boga naon ngan teu boga rasa beda teh
Nanti baru masak, gana takat gede, tanda omah gede. Laki nak, gana baru kanan tadi keluarkan jeung hidungna, ini tumpakan hidungna. Dah baru masak, dan terus. Juga enak hiji kanan gedinya, juga baru masak, bukan enak. Aduh, eta lamun seuk dibalikeun jalaman eueuh ka era, hiji wajib mitoha, berarti juga naon. Ulah jika dinyakeun. Tak jalan mata, jadi dari akar mah mutasun ke insania. Akar mah khusus gerbang sama manusia. Jalan mata, tah ieu permata nu dibikeun ku Allah. Mentang mulia jalan mata. Lakon khalaqna insana fi ahsani taqwim. Adep pangadep jalan mata hebat-hebat. Mentang disebut hebat gitu. Dina ayat kejadian yang jauhkan Allah walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam sehingga dina hadis anu sanes disebutkeun ku mulia keturunan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam moal aya nu asup jalema kana neraka. Ku mulia lamun eta ngaji geus sakitunya. Dan bangunan pikiran anak untuk dibedakannya deh bangunan ya jalan mama itu karena neraka iya deh kan dipikir-pikir baik maksiat sholat muah deh ngaji muah deh kapan aku mah deh hirup bangunan seperti itu sahur keterangan ku mulia anak incu Nabi Adam mual aya jalema anu diasupkeun kana neraka kalawan make rupa jalema moal kabeh ala suratil khanajir nutana warok Allah diganti ala suratil khanajir kabeh oge jadi rupa teh pegu di neraka tuh gitu nama kadisalin rupa pegu di ditu dager waktu hirup di alam dunia awak ngumpul jalema teh jadi ajsamuhum ka'ajsadi abani Adam wa arwahuhum arwahu sayatin dan sayatin jalma enak ari awak mah awak jalma ari hate mah hate careuh sok jalma aya engke kana neraka teh diganti ku Allah mah rupa jalma careuh we ari awak mah awak jalma ari hate doma gerasa ayah jalma jadi kurang teh misi kenana ngangkat kanong karung kamana tata memoa sunung di sore greng ku ari arek kamana arek ngari ari awak jalma arek ngari ngansing inget lamun hate geus katapelan ku hate doma geus moal salah eta dun huy bantun dirarah pasti mah mikiran eta ari awak jalma kan hate careuh teu saeutik anu sok mau careuh teh lain careuh anu sok mau hayam teh lain careuh tapi naon sih berarti awak jalma hate naon careuh tuh gitu rupa-rupa jalma nu diasupkeun ka neraka rupa-rupa ayah jalma teh diasupkeun ka neraka teh kata rupana teh cerameo adati suhumi wal mamat ayah jalma teh diasupkeun ka neraka teh seperti orai beku orai bedul orai naon kitu teh orai kobra aya kitu naon sababna keur waktu hirup di alam dunia jalma dibere peurah kemampuan di alam dunia tapi eta di hatena sungut mah dibere ku Allah tapi eta dipake jadi peurah jadi penyakit si eta malah ngomong teh ka batu teh sing inget eta jalma awak jalma hatena hate orai kobra ada di suhu mewal mamat al akrobi wal ayat seperti langir obat katinjak teh geuningan teh macet ot kitunya nyongcong ribut urang terhujat kana tumulik tongkrong satu kang dorong eta teh aya terhujat kana tumul mah ribuh kudu lunjat buru-buru kana tumul ada
suhumi wal mamat kal akrab wal haya. Iya jalma da aya ada istisna disebut aya pengecualian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim jalma nu alus adat pangadetna nu hebat hidup dari alam dunia teh nu kumaha da teh saeutik nu tadi saya jalma gitu aya jalma anu diasupkeun kana neraka teh cahaya dikiplih we cahaya bika pas hayam bener ari awak jalma ari hate hayam sok kira sok aya jalma itu kita tak pikir kumuliana jalma Allah makasupkeun jalma ka neraka tapi ku akhlakna eta jalma lamun akhlak seperti hayam geus akhlak hayam akhlak hayam lamun jalma ke diasupkeun kana neraka seperti hayam awena ke masalah ieu jalma kade lamun aya sifat di barang kieu ulah mah kadenya da usah mah nyaheun eta nyaheun di beja biasana lamun aya crot ngenog kumaha beres ngenog hayo sok kotak eta kuatan sa RT kadengeun teu ku ketok hayam hayo ngadengeun lamun tatana boga hayam kadang-kadang sa RT ngadengeun hayam saya ngenognya apa ketok di mana ngenognya kurang cokot ya gitu nih kan bener ada kita gitu tah sing ingat jalma oge lamun sifatan jalma model gitu engke bakal aya ngubah jalma nu sifatan seperti hayam model gitu nu kumaha eta jalma teh nya eta lamun boga kaalusan saeutik oge dok eta da teu geunah lamun teu nyahoan batur dengan hayo ketok eta mah dewek kan eta teh gitu nu kumaha eta nyaho teh sia eta masih giat tuh mun dewe eta ari eta sia nyaho teh cenah eta mati tuh mun eueuh tuh kieu patut ieu lamun jalma ge di barang kitu tah engke ka itu teh teh hayam kata kana rupa-rupa ari awak-awak jalma ari naon ari hati-hati hayam itu rupa-rupa ganjaran laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim jalma anu alus ku sabab diberi akal ku Allah Subhanahu wa taala ari akal teh yufarriq bainal haq wal batil bisa misahkeun mana salah mana benar eta akal tuluy dawuh Allah Subhanahu wa taala summa radadnahu asfala safilin eta jalma nu dialuskeun awak ceuli dibere irung dibere adat pangadetna ceuli sarua jeung batur dua jeung dengena panon dua jeung nempona irung dua liangna jeung ambeuna diberi paham jeung rasana leungeun jeung ragapna suku jeung lengkahna eta jalma kaum tapi tinggal summa radadnahu asfala safilin sawarehna eta jalma bakal balikna teh asfala safilin kana panghandap-handapna neraka nu dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu urang teh bakal diasupkeun teh kana neraka lamun cenah tadi ari awak mah awak jalma loba nu hate cara anu loba nu hate orang late hayam summa radadnahu asfala safilin eta jalma teh bakal ngabalikeun kaulan agung ka eta jalma teh asfala safilin kana tempat nu leuwih handap-handapna nyaeta neraka dek teh urang di dunia dipercaya ku Allah jalma anu anu pang alus-alusna ari balik pang goreng-gorengna hayo kana neraka dek teh dalam jalma tukang maksiat kayak ngomong Gusti jadikeun abdi teh hayang jeung tibatan jadi jalma jadikeun we Gusti abdi teh jadikeun naon ucing abdi naon sababna dari ucing mah beres we apa itu mah ai jalma
beres maut lain beres urusan mungkin banyak urusan kamu guys maut tah tidinya illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Aya nu dikecualikeun ku Allah anu moal diasupkeun kana neraka ku Allah teh illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nyata jalema anu beramal soleh anu migawe perintahan Allah falahum ajrun ghairu mamnun eta mah ganjaran moal daekeun bekas. Mentakan lamun kieu urang lamun urang ieu lamun ganjaran mung bekas mun peung kaduga keneh ayeuna lamun arek ngaji ayeuna keur mora lamun arek salat ti ayeuna keur mora lamun arek getol urang nyeun kaharusan ti ayeuna keur mara lantaran engke urang bakal dijadikeun kolot ku Allah di mana geus kolot urang moal bisa maca Quran ku sabab panon urang nempo moal bisa ngaji ku sabab suku teu bisa ngalengkah saur Kangjeng Rasul dina hadis lamun keur ngorahna eta jalma salat teh getol ngaji na getol puasa na getol di mana geus teu kaduga eta jalma maka ganjaranana bakal ngocor terus sok sanajan teu kaduga cicing di imah ganjaran tetep aya di masjid talamun mah aya cicing di dinya diuk ka dinya malam Jumaah ada yang malam Jumaah deui nu hareup mah aya teh ka dieu alasan teh misilkeunana nyeri suku teu bisa ngeleumpang eta ganjaran mah ayat mah dikurangan ku Allah sok sanajan bari teu ka dieu oge ari keur ngora teh urang teh ngani bamper ka itu ka dieu ning geus sekolah teh suku leuleus teu bisa leumpang panon geus kurang nempo awak geus teu bari cager maka eta jalema nu model kitu bakal terus dituliskeun ku Allah Subhanahu wa taala tetep ngocor ajrun ghairu mamnun ganjaran anu teu daekeun bekas-bekas moal bekas ganjaranna mendakan lawan urang entong ning keur waktu hirupna keneh lamun geus maot teh geus maot lamun geus maot oge kitu lamun jamaah di dieu misalkeun aya maot nu maot misalkeun aya soal maot teh sok rada armu geudinya urang teh nya ya sok ayeuna baik we maot lamun eta jalma biasana sok ngaji maka eta ganjaran anak tapi ka maot moal daekeun sok sanajan eta jalma geus maot lamun jalma sok ka masjid cicingan di juru eta di juru eta teh tempat eta ya salat teh sok ingat teh urang teh mangkaning si jenat mah teh salat teh sok di dieu sing ingat eta tepi ka maotna eta masjid aya keneh eta tempat salat eta moal eureun nyaksian ganjaranna moal eureun ka kanu geus maotna mentak rek iraha nyeun kaharusan aya lamun teu keur ngora aya da geus kolot mah loba alasan ayeuna urang teh aduh pan keur ora mah geuninganan tuh adi geuningan atuh dah geuninganan kumaha pan geuning aduh mentak pantes waktu Rasul Mi'raj nempo aya budak ngora keur kokojayan dina Talaga Rahmah eta budak ngora teh ye keur kokojayan dina Talaga Rahmah malaikat tika nyarios Gusti Kanjeng Rasul tika nyarios dia Jibril ari eta teh saha nya eta budak ngora teh keur kokojayan dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala saur malaikat Jibril Muhammad eta teh budak ngora si umat anjeun nu kumaha eta budak ngora nu model kitu nyaeta asyabun nasya'a fi ibadatillah budak ngora nu tanginas dina ibadah ka Allah kudu tanginas
lamun tuman mah hanawana di mana geus kolot teh wes sampeureuan kolot deka hanya kada pati hanya kamayang teh deka hanya ka teu ngora deka tol deka mah geuning geus kolot mah yeuh ribu meungpeung aya keneh waktu cek urang teh pandai ka geus kolot ayeuna mah atuh ti ayeuna we kaduga keneh da Allah mah lautan hampura buat teuing atuh pengajian nu ayeuna nu ngahapus dosa urang kitu nya kanyahoan da eta teh paling pagawean hese sedangkan di dia disebutkeun lamun teh mah eta jalma dikurangan amalna ku Allah kusabab geus kolot teu bisa salat teu bisa ngaji teu bisa puasa maka tetap ganjaranana moal pegat sampai ka ira oge naon sabab lantaran keur ngorak terus-terusan manehna ibadah ka Allah pasakeun atuh salat mah ini teh salat urang teh Allahu yujidu kulla alimin fid dunya wa jahilin fil akhirah Allah paling ijideun ka jalma anu beak waktuna dipake nguruskeun dunya tika poho eta jalma kana akhirat eta nyempatkeun mah hese urang-urang teh nyempatkeun mah hese ngabubukan hawa nafsu tah ya Allah illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun mentakan di tafsiran ku Sajaluddin iza balagul mu'minu minal kubaro ma yu'tizu anil amal katabala kutibalahu makana ya'malu lamun jalma ayeuna ton Kanjeng Rasul nepi eta jalma mukmin nepi ka kolot geus teu kaduga deui ibadah ta eta jalma teh ripuh teu sampurna ibadah teh ngaji ngan ukur bisa ngadengekeun ti imam salat urang dengan ukur hayang ka masjid maka eta tetep moal pegat ganjaranana singingan ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin nah naon aku sarau ajan kabeh salam ngabarohumhun cenah ayyuhal kafir ba'du biddin sanggeus disebutkeun ieu naon teh disebutkeun yen manusia teh dijieun ku Allah pang alus-alusna tuluy eta jalma nu teh ngawaroka Allah bakal dituna dina neraka sanggeus kitu ila ardalil umur pang goreng-gorengna pang hina-hinana perkara eta jalma hirup di dunia urang teh naon hirup di dunia didamel ku Allah pang alus-alusna rupa balik ka akhirat urang teh kana neraka naku naon cenah yen kabeh teh make ngabarohongkeun saur Allah ngabarohongkeun darah saat urang mah kadang-kadang lamun teu rek ngaji rasa urang mah moal maot teh rasa urang mah maot teh geus we padahal geuning dina narita maot teh jalema teh maot sup ka jero kubur di jero kubur teh nyata bakal dihudangkeun deui ku Allah engke teh bakal datang malaikat cek malaikat ngomongna kieu man rabbuka saha pangeran aja ditanya ke malaikat beres itu tulis amal anjeun cek malaikat oh cek mayit teh ari kaula cenah kudu nulis kunaon balpen ge eueuh kumaha cek malaikat curug maneh dieun balpen aja ari mangsina mana ciduh maneh jadikeun mangsi ari kartasna mana ieu boe cenah jadikeun kartas maneh tulis dirinya mentak disunatkeun jalma mah lamun ayeuna make boe anu bodas gitu lain teman lain ulah penting anu hideung oke ngan jarang banyak jurik hideung ya jurik ke biasanya bodas di diwami di diwami biasanya bodas nah kan disunatkeun da urang oke tong hirup sunat lamun poe Jumaah teh make baju teh anu bodas poe Jumaah
lain pula pakai baju anu hideung teu boga deui mah piraku sataranya ada kata boga baju bodas Pak di pula saya kucet awak kaji ilbasu min siabikum albayat marakan baju aranyan kabeh albayat bajuna teh bodas tuluy deui wakaf binu fiha matakum marane kabeh oge cenah bungkus kita taku boeh nanti anu bodas mantakan disunatkeun dina poe Jumaah urang berikan poe Jumaah ari cicing di hareup ari pola cecet na mutuh dan jelema teh teu bira kas meuli semprotan merek soang padi merek awas ini dituna di hareup Allahu akbar cek nu tukang teh larat soang dibaca takut tukang teh geus Tama masuk ke warung, makin masuk ke warung, datang ke warung pan hadiahan nanti keninya. Kadang-kadang dia mah menang hadiahan nanti. Oh iya mah ya tina produk eta ninganan nanti. Kacang suuk, mereka ini kacang suuk. Ari di warung tukang belah dia kamu menang kita susu enak rasanya. Dibaca ke tukang Allah. Lihat ke belakang tuh, ini kacang yang belakang enak rasanya. Terus kalau teh macam eta ini kacang enak rasanya beda sholat tah model gitu mendakan disunatkeun poe Jumaah mah kudu make baju bodas nu boga itu bisa dibaca kayaknya gitu lah yang mereka beda samping oke keninganan suki tarukang eta keugeuh eta suki baraja apolos aduh eta mangga dibaca wadimor gajah duduk kayak tadi dibaca eta teh tukang teh dan salat tah di dieu jalema anu keur ngorana ketol ibadah ka Allah insyaallah tikang dia bakal mal pegat pengaranana terus deui keur jalema nu ngabohongkeun kana jero kubur tadi jero kubur teh bakal dikumaha bacanya tulis ieu baju mana cenah Gusti aya ieu cenah kana naon kaulan tulis teh oh tulis aja nyata dina poe aja ditulis keharusan maneh tulis deula ngaji malam Jumaah malam Kamis malam Selasa malam Minggu malam Senin tulis kabeh tulis cek malaikat tulis kesalahan maneh dek eta leungeunna ngadek eta leungeunna tulis kesalahan maneh teu sing kuat nulis cek malaikat awas lamun teu ditulis eta malaikat geus ngangkatkeun gadah beuni burung dina neraka lamun tadi tulis kabeh kesalahan mana ditulis kabeh kesalahan sakna ditulis gitu jeung malaikat kongkorongkeun tah dina peung maneh ila yaumil kiamah arat nepi ka poe kiamat ningan ketika di poe kiamat baca saur malaikat eta kabeh tulisan amal aja dibaca kalusanana ningan dibaca kalusanana nyerengeh nulis kalusanana duh dibaca macam-macam kalusan bukannya sembungah dia orang banyak ningang pas saur malaikat baca jaka gorengan mana barang dibaca mana teu bisa maca langsung burung eta banget ku era-era ku Allah dikawet daging anu nyesa dina awak muruluk langsung pakating ku era ku jauh kudu kumaha cenah kaula maca saur Allah Subhanahu wa taala he malaikat bejakeun tah ka eta jalema piraku sia ayeuna era lain data mari mah sia geuning teu salat teu ngaji sugan boga rasa era keur waktu jalan-jalan berhirup mah sia geuningan ku aing dician ku aing sia bisa hirup ku aing dalam dunia saur Allah nah sugan sia teh salat boga rasa era ku aing teu singkeun sia bakal kah tegalak-dalakan seuli geuning salat sia geuningan gampeh terus galak-galak sama gampeh bari teu salat coba toh eta lamun tika modege diwiwirah ka Allah Subhanahu wa taala ayeuna sia era ku aing sallallahu tapi keur waktu sia hidup jalan dunia sia boga ka era teh dibalikeun pauman ke
digetret ditulis teh pas tuliskeun maneh sok ngaji ngadek dek cek mah Aisyah kunaon eta ngomong kituan izin ku Gusti. Dar Allah Subhanahu wa taala sia mah izin ayeuna geuning keur di dunia mah sia teu saparasi ngaji. Dalam teu dibiasakeun ngadaengkeun ngaji sakalina ngadaeng katerangan Gusti nu agung ya kadul barku ya qaf absarahu sarwa jeung ilat nyamar kana pucelir asing gede kitu teh ngangget biasa we urang teh asa kena deui tah lamun jalema saur Allah lamun jalema rek dijadikeun jalema anu alus engke di dunia alus di akhirat alus wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin lamun boga rasa hayang bisa ngarti na urusan agama yakin eta jalema bakal dijadikeun jalema alus ku Allah Subhanahu wa taala. Pikiranna ka urang kabalikeun nah urang teh panasaran teh yeuh kana ilmu teh lamun urang teu boga panasaran kana ilmu ibadah keur menerkeun ibadah maka saur Allah eta jalema moal dijadikeun jalema anu bener wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin lamun jalema rek dijadikeun alus moal wani-wani pohok ka Gusti Allah sok tah moal wani ninggalkeun salat pokona mah kitu aja lamun di zaman naon jelema geus ceuleuh ulah ditanyakeun ka batur cek Pak Ajun teh kana jae ai dewek cenah geus ceuleuh dinya mau bisa ngati we patut tanyakan ka masyarakat salat tahu kece koe itu patut ayeuna bisa didaeun pinarakaeun beungeut model kitu mah bungan pinarakaeun mateng adat tong ngurus siapa lah neraka amat kan eta mentakan ulah naon ulah ditaripat batur nu sok ripuh meneng keneh naripat maneh jalma naripat maneh mah dek teh pantes henteu ai dek teh pantes henteu disebut jalma anu bener geus nepi ka mana urang ripuhna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala tah di surat Al-Insyirah kamari geuning capekkeun urang teh geus pernah capek can urang ibadah ka Allah gitu urang teh tengah hega eta capek ibadah mangiki eta teh di mana dengan capek daya teh capek ngarenghak nah lamun ngarenghak dikatanyakan umur balik di dieu dikitung dek aya disebut capek mah jadi umpan mengi tika ngomong teh jawabnya mengi tika tengah teh aduh capek oh bener saur Allah tuliskeun malaikat eta jalema moal aya nu rugi di hadapan Allah moal aya nu rugi di hadapan Allah ripuhkeun urang capek teu nena ibadah can aya ampuna surat Al-Insyirah kamari eta di antara fama yukadzibuka ba'du biddin jalma teh dijieun jalma nu alus tapi kunaon maneh ngabarohongkeun keneh eta kana hudang dikubur maneh teh masih keneh ngabarohongkeun teu percaya mentak kardul ibadah oke gitu Gusti era kita nulis kagorengan urang teh nyata-nyata jalema nalikana urang teh dihudangkeun di jero kubur alaisallahu bi ahkamil hakimin kudu nyaranaho eueuh di hukum anu pang adil-adilna kecuali hukum Allah alaisallahu bi ahkamil hakimin kudu nyaho urang teh hukuman nu paling alus hukum nu hukumna alaisallahu bi ahkamil hakimin moal aya hukum nu hebat sehebat hukum Allah Subhanahu wa taala mentak disunatkeun lamun beres salat maca imam maca surat ieu alaisallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala zalika minasyahidin sampai jawab gitu tara itu terjadi ilmu nama
lamun orang serangan alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala zalika minash apa itu udah apalah sekali dia alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala zalika minasyahidin. Dari kalau kaculang cilik kita ngomong naon betul tanya berjamaah ya kan misalkan tarawih koma kan tarawih tah cek imam teh alaihissallahu bi ahkamil hakimin anu ngajaman ceramah bala nah itu nyahoan mah gitu Pak naon teh bala-balaan gitu itu nyahoan mah gitu tetep gampang nyalakeun mah padahal mah bala wa ana ala dzalika minas syahidin gitu baik kan ya bala wa ana ala dzalika minas alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala zalika minasyahidin lamun nu pinter mah pasti langsung katalah senengkeun lamun ijazah di guru-guru anu geus jalan agama teh mah biasa langsung kudu katalah harita lamun dibacakan ke guru teh lamun wirid dibacakan langsung ke guru kurang itu menang 2 kali guru apa nu pinter mah ada nomor naik gitu ya Al-Fatihah di Al-Basyiyah mudah-mudahan emang manfaatnya ya surat At-Tin kemah surat Iqra ini insyaallah dengan payung mudah-mudahan manfaat khusus kalau jasim abdi umum nama kanggo para jamaah sadayana kirang langkung nanyun dan dihapunten mudah-mudahan kurang sadayana sawihna di tempat singkeng ilmu anu barokah amin ya rabbal alamin ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين